Tuh, maaf, orang teh, iya mah merinan, orang pakai cakan lah. Bobat orang teh buka balong, kebenaran balong betul, nyalah deket sawah, deket perumahan, deket imah lah, warga. Setiap melak lauk, setiap melak lauk, melak sakintal. Pasti bedakan anu menang 2 kilo. Sidik benang bae ku sero. Bawa sero gitu teh. Nyeting sero. Urang ulah sudon banyak heuh. Urang ulah sudon ke sero komo ka jelema gitu banyak. Namun aya bugangna bener lain kudu aya bugangna. Da ieu mah eueuh. Kudu mah aya bugang aya ku sero mah bisa jadi. Itu maksudnya mun paradae sok aya bugangna cenah raramang. Nah, cing biasanya mana boga solusi lah. Ya, Hah? kepejakeun ku boga kurang. Wacana. Iya. Mah. Nanti ketukar seuling. Bisa kadenge aing. Kadeuleuh. Dulu. Kieu. Mah. Tadi teh babaturan we. Boga Boga balong. Tiap ngabedakeun melak sakintal tinggal 2 kilo. 2 kilo. Bisa loba-loba 2 kilo. Amun ayeuna kan amun saminggu aya di parapan masih sakintal malah menjadi 3 kintal, 4 kintal kayaknya. Kan bener jika nanti eta teh balong kan jika nanti deket gunung benernya. Deket sawah, deket gunung, deket warga, deket perumahan. Iya sama lamun ku sero, lamun ku sero. Masuk aya tapakna geuning. Tapakur. Tapak sero. Sebaliknya bukan tapakur. Tah ieu mah gampang sebenarnya bejakeun ya. Kumaha cing. Udah pasti eta teh ku sero lah geus moal jauh. Matak aing ngomong oge. Kan bisi non keluarga atau kumaha eta nolong langsung udon. Maka saya ku sero. Gampang aya sabenerna malam ku sero. Kumaha carana? Gampang eta tadi gampang aya mah mere solusi teu. Ya dibejakeun. Teu sok. Nah, ku ende dibejakeun ke baturan. Bejakeun di ka ditu. Kumaha? Lamun balong mung ku sero. Bener. Ya. Lauk lain balong mau mungkin dibawa ke sero laukna beunna. Sia ngarti tujuan aing ka dinya teh. Ada kudu jelas, penting aing kudu jelas naon oge kena supaya dibejakeun balong. Lamun balong lauk mung ku sero. Gampang urang. Kumaha tah? Cik. Bejakeun ka babaturan maneh. Cek Mang Cek Utuy. Mang Utuy. Cek Mang Utuy. Pelakan batu. Pelakan batu. Jadi melak lauk terus melak batu. Pokoknya mah pelakan batu gitu. Nah, ngerti itu mana? Ih, tekati amun jadi geus melak lauk, tambahan batu gitu. Melak batu. Iya dengekeun. Marah. Marah. Itu ku sero. Teh ku sero. Nah, kan ieu teh melak lauk. Nah, nya. 2 kintal. Dia alat tinggal 2 kilo. 2 kilo. Kumaha ngalah teh ku sero. Nah, Cek Mang Utuy. Pelakan batu. ame itu ku sero. Ngalah teh ku sero. Batu. Ame itu ku sero. Jadi Jadi lain melak lauknya. Lain melak lauk, melak batunya. Siapa? Aduh, ini salah siapa? Cek ayo deh. Wah, balik ke bumi siapa? Nas paling dengekeun. Ya, cek urang geus seberok mah. Bejaan tadi ge. Lamun balong mung ku sero, ulah di pelakan lauk, pelakan batu. Si eta mah baru bareng di pelakan geblus di batu, cek aing pelakan batu, lain pelakan lauk. Manya ayeuna sero kalebok batu. Thank you.